Ini parah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal Cat? Ah, kieu ini Iswa ya. Yo. Kade wasirnya Pak Wa ya kade. Sirik tarayang teh ngurus sirik ka Uwa. Eta Wa cep mengi awewe kade yo. Bawa mah sirik. Eta awewe. Bukan Wa. Mah aya cep. Nu bener ya teh Wah. Serius wa mah kade nya. Kade ini Eta saya tadi percaya. wah. Kumaha ya caritakeun caritana kumaha ye? Carita teh Wa teh ye. Mah mobil. Mah mobil ye. Isuk teh biasa mah mobil. Heeh. Bisi jalan teh aya apa? Kata kita awet kan harus kawa di antosan cenah meni lami-lami teuing eta uwa bungahna cep tadi sirik sirik kawa sirik lah ada pasti Di antosan cenah di antosan cenah ka mana wae meni lami guys meni ari ka awewe mah di antosan bahasana ge tuh nya sirik henteu isi teruskan cek wa teh tos lami atuh mungun cenah di antosan balik ke mana nya ngantosan eta cenah akang nya ku ada ke mangga atuh kalbot eta awewe cep buhun kau ka jero eta ka dahekeun ka jero anjir dahekeun wa ka jero aing awewe teh nyangka isep arek dikawin ku mah isukan kewa ya ari Uwa eta isu ka kota mah mobil rek naon eta dari mana kos teh nyahotan wa teh sok mawa angkot mau isu-isu teh ini nya aing guys ya palingan aing curiga guys ya. Jadi guys di pikiran si Uwa mah eta anu megat teh. Aing mah sepa wa cirik. Lain sih. Jadi di pikiran si Uwa mah guys eta awewe teh anu megat teh. Kajar Bogohan cenah pedah eta teh guys rek naik angkot teh teh. Diwaram ku akal. Keseleun teh. Ya Allah, cirik mana sepa wa cirik. Aduh, ya guys. Berapa kudu dikunclungkeun bae kieu si Uwa ya.